tas kuring kieu Allahu Akbar bau naga sumpah sia teh garakan kadal tupan ayo teh urang sia mah urang di dieu ti SNS Sawargi TV bade giveaway kalau subbreaker kita sudah mencapai 500 lah geus tong loba-loba heula lah sampai dengan 500 subbreaker SNS Sawargi TV bakal ngundang mun urang kerungsing yuk urang ngadoping mun urang kerpusing yuk urang ngadoping doping lain sembarang doping doping dongeng ngopi jeung kuring mun urang kerungsing yuk urang ngadoping mun urang kerpusing yuk urang ngadoping doping lain sembarang doping doping dongeng ngopi jeung kuring doping dongeng ngopi jeung kuring da tina komen tinu sadaya lebet kana YouTube channel nu urang teh seueur keneh pamudut lagu teh aya nu nuhunkeun papatong aya nu tilas oge raos cenah tilas oge raos eta mung nu tilas oge raos mah da kudu aya ieu kudu aya nu kitu tah tilas oge raos kumaha eta jadi eta teh tilas oge ibarat jadi tilas kumaha nya gitulah tilas saling lah gitu tilas oge raos teh jadi nya kitulah jadi ari tilas teh napak tilas ge enak lain nya kitu jadi tilas ge nyaras paling bujur truk geuning sok aya biarpun tilas tapi raos gitu cenah aya deui cenah nu pulang malu enggak pulang rindu cenah gitu pemburu dolar wah geus sagala rupa na tukang truk tilas teh urut terus mohon gas urut bae terus gitu bener nu kitu aya gitu nu kitu aya nah terus tadi teh ya salah sawios alat ieu mah memang gitar mah nya alat kesenian teh tos modern lah manawi gitunya tos kadieunkeun tah tadi di payun manawi katawis aya dua ieu tah seruling kebambuan seruling bambu ya ini mau Indonesia lagi nih boleh lah nah, oke boleh ya jadi kita kembali akan ke Indonesia ya. Karena ada request kemarin dari salah satu penggemar gitu ya minta coba dong sekali-kali pakai ke bahasa Indonesiaan dong gitu karena tidak mengerti barangkali karena pemirsa kita tidak hanya orang Sunda tidak hanya di Kuningan tidak hanya di Windoherang yang melajok kita itu kebanyakannya dari yang keluaran lah ini gitarnya ini kemana kan ini oh ya gitarnya kesimpanan coba ya gitarnya kayaknya lah kumaha. Ada kesenioran lagi nih. Ada lagi? Yang datang. Alhamdulillah. Ada Ibu Titing. Mantap. Jadi salah satu vokalis wanita di kita di Windoherang. Kebiduanan. Iya, kebiduanan. Kita dulu penyanyi itu. Oh iya. Masih sekarang masih aktif. Selamat datang, terima kasih. Ieu pangrojongna barangkali alhamdulillah ya. Jigana engke di dieu teh lamun urang keur kikieuan teh geus asa nonton layar tancep meureun nya pikirna mah. Nah, kunaon? Heuh atuh nu nonton mending ngaletak kieu atuh. Geus kabayang nu nonton meuni. Geus wah alhamdulillah. Tah ku kituna reug-reugnya ku kituna manawi ka para pamirsa khususna nu aya di sabudaran Windoherang hoyong terang cenah ieu proses barudak SNS Sawargi TV teh mun keur sosotingan teh kaos kumaha mangga diantos insyaallah ke upami bade aya ngetek deui sapertos kieu kusim kuring sapara kanca bade di-share kanggo waktosna sareng lokasina di mana insyaallah mung kitu meunang kanu boga imah we hampuraeun gitunya bisi loba sarwal gitu bangsaning sabangsaning sarawal mah meureunna sandal meureun sarawal mah pansalana da pirakut nonton kita make sarawal nah kitu senal bisa niup nu kieu mau bet bisa lah cik ngacakan coba ngajaran kade salah niup tah ari nu ieu nasi ieu ngeliang-langan opat
Nah, tah kunaon. Ari nu ieu mah pan genap. Heeh. Kunaon tah? Pohoeun hiji deuna. Ngalianganana si mangna meureun teh nu nyieuna. Nya. Sok cikan acakan. Teh. Ieu kieu. Nah. Namanya orang Sunda tuh bisa niup. Oh, tuh ngerang-ngera tuh. Ngera tuh cenah orang Sunda apa nih? Orang Sunda mah resep kana budayana, mulai budaya sorangan. Iya, Niup tuh. nu kieu we tuh bisa. Kusaha tuh. jeung kusaha. Moal ge disada atuh sateh da eta mah handapna. Tibalik ke, tibalik. Ngaku budakan eta mah. Heeh. Sok cikan. Nah, mantap. Pales kapi. Panrarasaan sim kuring mah ari nu kieu mah eueuh kuncian, teu kudu disetem. Oh, teu kudu. Ieu teh ngaranna alat musik dinamis. Ieu teh. Ieu teh. Seruling ini. Nya mau teh. dinamis. Teu. Dinamis. Teu. Teu apal. Teu. Aing merang-merang. Oh, tuh dinamis teh udah teu apa tuh beja. Nyaho dinamis? Teu. Heuh aing ge nanya. Ya, cikan. Teh. Ieu teh Apa? kan ari nada teh aya nada pentatonis, aya diatonis. Tonis. Nah, ari anu pentatonis do re mi fa sol la Si do. Nah, ieu mah diatonis. Diatonis mah nyaeta Da, da mi na ti la da ti na cengek. Lada mah tina cengek di Aya mana-mana deui. ge. Kumaha cikan? Mimi tina tina da. 17 plus sama 17. Oh, teu beunang eta mah, teu beunang. Nah, jadi tambah ya pamirsa sadayana mudah-mudahan sim kuring masih emut keneh, masih tiasa keneh niup seruling. Ya. Niup seruling mudah-mudahan sanes niat ngajaran ieu mah. Ieu mah Sharing lah gitu namanya. Urangnya masih kena diajar. Nya, atuh udah masih diajar. Aya nu leuwih ahli lah Anu tuh leuwih urang ahli. gitu. Gimangan Nah, aku gitu nah. niup ieu mah. Kayak bilih ka pamirsa sadaya si orang cenah, urang geus bisa cenah ieu urang mahir niup suling gitu mah. Urang hayang ngajaran cenah ge ieu Mang Ubed jeung Mang Ni. Mangga. Mangga sumping diantos ka ka dieu. dieu. Urang Bisa. diajar sasarangan. Nah, kayak urang diajar sasarangannya. Anu ngaranna nuntut ilmu mah teu kolot teu budak Nya, gitu. Sampai ira ge terus we diajar. Pan cenah gitu. cek keterangan ge cenah tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Nah, heuh. Ayeuna mah geus teu daraekeun. Nah, Sieun corona. Mau daraekeun deui mah. Mau daraekeun. Tah cikan urang tiupnya bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan ya. Tuh kan cek aing ge Pales. nyaletot. Niup ieu liangna da. soalna Liangna gusar geser. oh gitu. Liangna teh gusar geser, ditutup ka dieu gitu cikan dia deui. Jadi bunga Bunga ditutup da teh. sing leungap meureunnya. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Sok. Asal diterasa wakil aing. Heeh. Ayun, hari ayun, hari di ayun, ayun kuping ping. Ku samping ada teh. Oh ganti? Ganti. Oh masih ganti. Nah, lamun Lain tak bisa, tapi kumaha teh. ih puguh kami ge ieu teh keur nginget-nginget. Lamun balikan deui kitu, sorana. Cik tulah tidak ada pengulangan bab nu kardieu mah tuh. Bab nu kardieu mah. Da Konek suri. kieu atuh da kumaha nya amun aya pengulangan teh takut ada kesalahan nantinya. Ya. Ya, tapi kita coba lagi barangkali mudah-mudahan we ya. Boleh. Iya. Saya kena ngeuna rek ngalok ya. Kami oge. Rek kembang. Matakna. Aing mah. Lamun kami keur niup-niup kieu, beungpeun di dinya na. Heuh apa tadi kituan. Beungpeun. Lain palebang meungpeun teh aina lamun akang api niup kuring meungpeun. Ke pas beuntahu sasaha di dieu kumaha? Urang buktikeun.
Nyeneh di korodongan aing nitik. Cicing. Sok. Aing asa jadi panganten Betawi kayaknya. Wah, alas ya. Ieu teh insyaallah pamit telepat mah. Nah, ngapi kan dia. Kang Haji cicing aya cicing. Tong ka mamana heula cicing. Ya. Nah. Cek aing oge di mana-mana ge horeng teh tong borning jalma alat musiknya ditongton di lalajoan mah eraeun papaletotan kemana mendi. Nah horeng ternyata setelah ditutup kusim kuring lancar. Bener nya mau ben cek kami oge tutupan di mana lagi lancar. Dibuka eta kunaon tah? Kurang tongnya. Nya, bisa kali we. Nggak. Hei. Sumpah rarasaan teh tadi kuring ngorodongan teh lain ngorodongan sato ieu. Nah tuh. Pas kuring kieu Allahu Akbar bau naga sumpah. Geus eta sarakan kadal. Ngakan jengkol heutik. Lain niup na iraha tuh nyuling teh. Hah? Nyong geussan we nyuling na iraha. Ya aing geus jeung tah biwir hayu we nupan suling. Geus tadi. Atuh geus. Gitu teh. Ari aing ka mana tadi? Teuing ka mana boa gitu. Tah. Es aing ngeunah eta ngeunah pisan kapi nyuling. Jadi alhamdulillah masih keneh aya Ya. saeutik-eutikeun Ya. pulunganeun tah. Tina bag-bagan niup suling teh. Da horeng teh suling Sunda ieu teh da buat ti zaman iraha geus Ya, aya aya. kitunya. Ya. Tah sagedengeun barudak urang mah baheula alat-alat musikna ge duh buat bieung teuing urang iraha main band buahnya pan budak ayeuna mah Kerjaman ka studio cenah namanya. benteng. Oh, rental di studioon cenanya. Studio. Oh, studioon? Studioon naon gitu? Studio mah panti mengbal. Oh, panti tajongnya. Tajong Tah. mengbal. Jadi orang dina episode nusa teu acana urang teh kan santos ngebahas masalah kaulinan. Kaulinan. Nah, Oh nya. Oh nu kamari teh anu pinci. nah ngadu pincing, ngadu kaleci, Ya. ngadu kelereng lah. Ya. Karena bahasa Indonesianya itu kelereng. Bukan pinci. Bukan. Pincian ah. Pincian. Kelereng. Kelereng gitu. Ya. Nah, ayeuna sim kuring di dia saparakansa pemirsa bade nunjukeun Barang nanti. salah sawios naon nu parantos dibahas episode Ya, satracana. ya. Cenah bising cenah barudak eta mah di SNS sawargi TV mah ngan ngaromongna hungkul. Ya. Buah mah teu ngalaman, buah mah teu Ya. nyaho cenah gebarengan kumaha. Bukti nyata. Nah, eueuh bukti nyata. Bukti. Praktekeun Bukti Bukti nyata. nyata. Bubuk Bubuk roti roti dina dina mata. mata. Perih. Demi Allah, perih. Perih. Tah, mana cenah tadi teh? Naon cenah kaulinan teh mana? Tah, ieu coba cik urang candaknya. Tah, ieu pamirsa sadayana nu disebut legendaris teh nu kieu. Oh iya mau bilang teh iya. Ya, legendaris. Sok budak alam ayeuna meureun tong boroning nyieun. Nyaho ge buah henteu. Nya, bener. Moal nyaho ge buah henteu. Soalna budak alam ayeuna mah mobilna teh sok make ku Make remote. Ayeuna mah make remote. Tah, pamirsa sabangsa ning duh di rawe atuh aing euy. Pan teh kabelna carita. Oh, ieu teh ieu kabel bensin gitu kopling segala macamnya. Aya model-model Kang Apipan eta, ieu modelna model Mah, segitiga. segitiga. Nah, ieu mah modelna bebentangan ya. Oh, gitu. Nah, ieu setir itu ya. Oh, gitu. Jadi urang teh gitu. Tah, urang teh jadi Ya, sapertosna Asal we tah. oh, ieu mah anu sabotase ieu mah. ini keterburuan, Ya, ya. kayaknya keterburuan, jadi ini kebengkelannya ketutup, keburuan ketutup, jadi ininya melabas ke sini. Tah. Ya. Lah, ieu ayeuna ganjal. lamun misalna kondisi ieu kan cenah naon segitiga. Heeh. Segitiga naon ieu? Segitiga sama sisi, no. Salah. No. Segitiga sama kaki. Nah, gini. Pan ieu jeung suku.
segitiga sama kaki. Bener. Da urang mah tiba lagi teu bisa menggambar segitiga sama kaki. Hese aya ge Hese. segitiga sama leungeun menggambar sama Kalau leungeun. begitu bisa. Oh. Karena saya pernah mencoba, Ya. ternyata menggambar segitiga sama kaki itu susah sekali. Ya. Kecuali segitiga sama kokod. Ya, bisa. Eta kumaha teh obat teh, pas benawan aing. Oh, henteu monogon mah tuh da meureut tah ieu nya. Tah ieu tah aya alhamdulillah. Pemirsa, Tos ya. pangadamelkeun di apukahna saya teh nu ngadamel teh. Pokokna nyaeta nu gaduh ieu rompok. Oh, nu gaduh studion. Nyaeta Mang Sarenek. Sarenek. Mang Wanek. Nya Mang Wanek. Ayeuna mah bahasana pan nambah-nambah. Ya, kam sarek mah karatel. Tah. Oh, sarek. Selain kaulinan ieu teh Kela. Kumaha, Ieu masalah mobil ya. Aya carita ya. Aya carita mobil. Jadi si mobil teh mobil ayeuna geuning, mobil zaman-zaman ayeuna. Anu make kuncina teu kudu ku kunci manual pan aya anu gulung sia. Jo nyetater we sorangan teh si mobil teh. Ceritana aya haji meuli ka tempat mobil ka dealer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon Haji? Ngadenge teh di dieu cenah ngajual mobil nu teu kudu ku kunci cenah. Oh mau laras di dieu teh ngical mobil anu teu ku kunci teu ku manual. Kumaha atuh cara ngahurungkeunna? Tah. Lamun cara ngahurungkeunna nyebut astagfirullah. Tah. Lamun nyebut astagfirullah si ieu mobil teh hiji hurung ya. Kedua ngerem. Lamun nyebut astagfirullah teh. Nah. Oh gitu, sok cobaan. Astagfirullah. Bari si mobilnya udah maju udah ngerem gitu. Mau majuna kumaha? Pak Haji nyebatkeun alhamdulillah. Oh gitu, sok cobaan. Alhamdulillah. Mangkat eta si mobil teh. jadi eta mah ukur ku suara otomatis maju. Otomatis maju. Oh, hebat temennya. Caritana di kesan si mobil teh di duitan di kesan kunjreng. Selamat jalan. Kebayarannya? Iya. Itu Pak Hajinya langsung Ini kita Indonesia ini. iya, maaf. Ini langsung kebayaran. Langsung kebayaran. Saya ini kebayaran mengkesan katanya gitu. Kes. Ya, mengkesan. Ya, sesudah itu Pak Hajinya keberangkatan dari ke dealer itu. Keberangkatan menuju ke jalan dengan mengucapkan itu tadi. Astagfirullah. Alhamdulillah mangkat. Gaya Pak Hajinya seperti orang yang pertama punya berkendaraan Yang lah. kereknya mengkeluar Ya, begini. keleknya begini. Iya. Setiap orang setiap orang ada yang kelihatan sama dia ketenjo selalu di Assalamualaikum gaya tuh. Nah, suatu ketika di tengenaheun euy nyarita Sunda ku Indonesia mah. Tengenaheun nyan. Geus Sunda we heula lah. Nah, kudu di jalan gitu, tah aing nanya. Pak Haji, Assalamualaikum. Cenah gitu di jalan. Pas bari mangkat, Waalaikumsalam. Tapan beungeut teh nempo ka jalan. Teu nyaho diharup aya jurang. Waduh, kumaha? Aduh. Mangkanin jalan keur ngebut teh si Haji teh pas ngebut teh ati nu nanya, "Assalamualaikum Pak Haji." Waalaikumsalam, Pak Haji jurang. Astagfirullah. Rat. Pan ngebut astagfirullah ngerem. Astagfirullah, rem. Nah, mana itu? Keung sing tiguling ka jurang. Nangis. Cerita kamu kan. Astagfirullah, rat eureun. Dia nyebut astagfirullah eureun. Tah. Terus Spontan atuh. terus Kieu urang. Moal sexting. terus Da refleks nya. Astagfirullah, reg eureun. Udah bungah meureun gitu. tupan ayo be. Urang. Siapa? Terus. Kan bener rem aja malah. Nyebut astagfirullah geura, nyebut astagfirullah pasti eureun. Udah teu ngerem atuh nyebut astagfirullah. Kali sendal kami usah belah euy. Ya kan. Oh, iya. Nah, Terus? ya. Baik deui. Anu nanya. Pak Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji awas curang. Astagfirullah. Rat eureun, spontan. Alhamdulillah. Eta maju mau becek jus masuk ka jurang eta. Alhamdulillah. Ku alhamdulillah da gara-gara nyebut alhamdulillah. Mobil maju di ka Mobil jurang. Kumaha lagi nasa? lamun nyebut alhamdulillah maju ka Aduh ting. mobil teh jurus masuk ka jurang. Pak Hajina ka mana eta? Aya Di mana? dina koran.
telah ditemukan Bapak Haji ini dengan nama mobilnya masuk ke jurang. Itu ditemukan di koran itu sih. Eta mobil sakitu gedena dina jurang nu alhamdulillah gejeblus Ya. kaluarna dina koran. Dina koran. Orangnya emang Hebat gitu. Hebatnya. Lah, orangnya gede juga teh. gede koran. Eta browning Pak Haji nu tina jurang gitu alhamdulillah kuring bieu kejeblak bae eta. Kegejeblakan Itu nyebut alhamdulillah. kerewasan kami tuh. Coba kalau Kang Api menyebutkan alhamdulillah, Waduh. pasti ketegeblusan ke sana itu. Saya ini kebayang sama bapak-bapak sekalian pemirsa. Ya. Ini kepala saya kena keseengan. Nanti kebencunur. Ya. Bisa dikodok sekalian euy. Masya Allah. Nah, jadi eta tina mobil seperti itu ada. Tina momobilan, ada cerita. ya. Iya. Tah, jadi sing goreng kaulinan urang teh. Aduh, seueur pisannya. Mobed seueur pisan ngalut ngeungkeuy ngabandelet. Ngembat-ngembat nyatang pinang teh anu gitunya. Jadi emut ka almarhum ka Bah Asepnya. Oh nya, Mbak Asep. Orangnya. Mbak Asep Sunandar Sunaria. Mudah-mudahan atuh urang doakeun. Kapan eta teh anu aing nu mas goblok. Aduh astagfirullah. Itu pakai pati, itu pati. Urang doakeun lah, Nah, mudah-mudahan gitunya, Pak Kak. Haji ditampiman Islam. Amin. Dihapunten segala kelepatanana nya. Haji. Ditempatkeun nupang mulyana munggu Allah Asep Subhanahu wa Sunandar taala. Sunaria. Amin. Tapi da alhamdulillah Abah Asep mah almarhumah henteu poekeun teu paremun obor. Ya. Tah aya panerusna teh. Oh alhamdulillah pala putra-putuna teh tos jaranten Dalang. dalang. Utami nama Eta, Adadan. Adadan. Cenah cek si Pohang mah Adadan suadai suaya. Nah gitunya. Baktos Wilujeng tepang. Wilujeng tepang kanggo Adadan. Pun senior. Senior Wilujeng urang tepang. sadayanya. Dina channel SNS ya. Insyaallah Adadan ke sim kuring sapara kanca seja amengan ka ditu kajelekong. Kajelekong. Urang lalajoe di ditu. Ya. Nah, urang lingalinya kan di ditu mah oh senior seniman oge Ya, seueur ya, pisan. Kang Ade. Kan tenan aya Adadan, aya Kang Ade Ade Batak, aya Tante Jenong, cenah Tante Jenong. Terus aya si ieu teh anu, aya. idih malu dong, muka jeleknya di aku nya gitu si- sih. Aduh, kata teh sahanya. Eta teh Mr. Junjun. Mah Mr. Jun, aya Mr. Jun, terus aya di Lebe. Lebe, Ah, si Mang Abang Lebe. si Said. Nah, halilap deui lah insyaallah da sim kuring oge ti awit sebagai pangrojong channel Adadan. Ya. Urang teh berkiblat ke beliau lah. Gitu. Ya insyaallah lah mudah-mudahan Berkiblat mah termotivasi ya lah gitu gitunya. janten inspirasi urang. Inspirasi gitu, urang, inspirasi gitunya, urang. inspirasi. Kami channelna nyata PGH Tilu channel. channel. Tah, kaulina urang teh kan seueur pisannya. Ya. Mau bed seueur pisan ngalut ngeungkeuy ngabandaleut eta. Ti sana sa gedengeun nu eta teh sasanesna nu eta teh urang teh kan kapungkur sok nutur-nutur kolot-kolot urang, Ya. sepuh-sepuh urang. Ya. Teuing nguseup, teuing duka ya di nu sanes namina naon di urang mah ngecrak. Ya. Nyebatna teh nya Ngecrik lah, ngecrik, Ya. ngecrik nganggo heurap, nganggo ecrak. Tah, alhamdulillah sim kuring oge kamari bobongkar gitunya. Tah, ayeuna kabuktosan dina setting Iya. urang nu enggal, setting doping urang nu enggal. Tah ieu pamirsa sadaya nu disebat heurap atanapi ecrak. Ecrak atanapi kecrik. Kecrik gitu. Cing kecil batu. Ieu paranti wadah laukna nu sok disoren dina cangkeng eta ge nu boga cangkeng. Ya. Aya nu teu boga cangkeng mah da Dina beheung na bener. beuheung gitu we gitu. Ieu teh namina kempes. Kempis. Oh, kempis. Kempis, ya. Kempis. Tah, kalau ini jejer Jejer. kan keindonesiaan kita. Oh iya. Jejer. Kalau Iya, iya. jejer itu kan kalau orang Sunda bilang petei. Ya. Kalau orang Jakarta bilang petei. Ya, petei. Jadi kalau jejer ini jejer. Iya. Ini jejer. Iya, iya. Nanti ini herep. Hah? Herep. Ecrak. Kok bisa? Ya gitu. Nggak selalu wah Indonesia lah lieur lah dan mau bisa dibahas Ya, Indonesia kan ya. kieu mah. Moal Tah, bisa. sa tadi ieu ecraknya atanapi heurap tah ieu nu disebut batu heurap na teh nu kieu tah. Ieu nu kieu nya nu Pangbeberatna. pangbeberatna.
Tah teras ieu jejer, Ya. ieu jejer tina awi manawinya, jejer awi tah. Kade Ieu mun ngalawi ulah ti peuting. aing moal katipu. Apalagi saya tahu. Pintar ya euy. Ibu titik mah aku leungah cenah gitu. Hayang apa? Poek, poek. Tah, ieu mah kantenan lah ada di Nusantara aya beureun ini namanya bendo. Bendo. Nya cek orang Jawa ya bendo. Bendo. Pak, Lamun di cing urang mah nyebut bendo. pangsi teh bendo teh nu kieu bendo. Tapi di Jawa mah itu bener. Bendo. Bener di ditu mah ngaranna golok teh bener bendo. Bendo. Heeh. Oh, ulah bendo ka abdi atuh. Tah eta mah bendo. Sebab sim kuring entos lamin di Sunda tapi bahasa Jawana masih keras. Tah, ieu teh pamedina pawayangan mah Mantri Lurah Togog. Nya, Togog Tejo Mantri. Mak, Nya Lurah Togog Tejo Mantri. Togog Tejo Mantri ku sabab di Jawa Tejo Mantri da mun di Sunda mah Teja Mantri. Iya. Tah, teras ieu aya nu luhurna ieu. Ieu tina bambu kehitaman. Oh iya, itu dari kebambuan itu. Ya, kebambuan kehitaman. Ya. Ieu namina calung. Ya, Tapi ya kade calung. pamirsa sok nyaru, sok saralah nyebatkeun cenah angklung Oh, iya. sanes sok ieu. Nya. Masalahna dina nami beda, Hmm. nya dina cara Main kena beda. memukulnya pun itu ada kebedaan. Kebedaan. Kalau angklung itu ya keperbedaannya kalau angklung untuk membunyikannya itu ada menggetarkan. Duanya Ya, atas bawahnya. Atas bawah harus digetar-getarkan karena dengan getaran itu baru ada keluaran bunyian. Tapi untuk calung, ini untuk calung itu cara memukulnya dengan cara dipukul atau ditapol. Buktinya mau bukti? Boleh, boleh. Bisi, cenah bisi. Wah, Oh, cenangan padu pajangan hungkul cenah. tapi Da- yang punten sanes abdi ngaguru-guruan saja mah abdi nembe diajar gitu lah. Tak boleh ya. Iya, carana Jadi beda. jadi beda. insya Allah ya Mang Ubed bade nyobian nakol ya atapan nabeh calung burula-burulu geura insya Allah ke orang-orang tinggalikeun nya. Aya apa nakolna? Aya. Aya. Aya di mana, Bu? Aya. Oh aya. Ieu teh. Tah. Tah, pan sarua jeung eta tadi. Oh. Oh, pan sarua. Ieu teh berarti daminati lada. Gaminati Lada tina? Lada tina dada. Tina cengek lada mah. Nah, iya. Oh iya calung. Cikan ah. Coba orang Sunda banyak. Salung. Kalau tah. Aduh, Akang. Enggeus. Tapi laku tadi bari kieu da hese atuh. Enggeus teh. Tah, eta Deui atuh lah, deui lah. engke pan aya cenah aya segmen salung. Oh engke. ya, tah gitu pamirsa nu masih penasaran cenah ieu Mang Ubed teh. Ya. Oh eta mah sorangan nungkul bisana ternyata tong hariwang. Ya. Insyaallah da Mang Ubed oge gaduh grup calung manawinya. Ya. Grup seni Sunda lah gitu, grup calung. Salah Insyaallah satunya ya personilna ya aya dia nu gaduh bumi Mang Wanek. Mang Wanek gitu Mang nya. Egen, Mang Bueng. Kan nu hijina mah di ditu di puncak Oh, jauh. tebing. Dulu tamu tapi. Mang Janet. Ya, jauh. Tah insyaallah nya ke segmen Kapayun. Goongna ya, goong tuh Mang Panjul. Nah, gong Mang Panjul. Tah urang mah Pendi. kan Pendi. lamun batur mah giveaway cenah. Lamun 1000 subscriber dikasih
HP iPhone Nya. 11 lah naon lah gitu. Mobil. Tercium ketidakmampuan gitu. Iya. Nah, nu kitunya awan tantong diturutan gitu teh Ulah lah. lah. Nah, jadi urang di dieu ti SNS Sawargi TV bade giveaway kalau subbreaker kita sudah mencapai sabarahanya sepersekian urang tuh tentukeun lah sabaraha. tentukeunnya 500 lah geus song loba-loba heula lah. Heeh. Sampai dengan 500 subbreaker SNS Sawargi TV bakal ngundang grup calung lengkap. Nah, Salengkap-lengkapna. Calungna 4, kendang kendang hiji 5. 5, Goong. goong hiji tah. Biasa nama pengiringna teh sok nya ieu mah rada modern salit. Nya. Jeung pemain organ. Pemain organ. Oh aya Nutneng, aya nutneng. nya rada modern. Nah, rada modern eta mah memang kanggo ngiringan hungkul, kanggo ngimbangan nada. Insyaallah 500 subbreaker saya di sini akan memberikan giveaway kepada Anda sekalian. Kita bercalung ria. Ya. Kita bercalung ria. Nah,